Bager ya kadieu kapayun linggih nasata tak jeung ama waulan kula kadieu ya Hunyu sumangga kaula pun erawan nampi dateng pemagi kelayan yang aku semua pangabaktus ka hunyu panjenengan semah pangabakti muda terima dening tangan kiwa lan tengen simpen pulongi ati sapu cuking remak pun dihing mastaka gina hatur rebunuhun ama kalih perkawis di eta nada dihapun tempoh pilih putra panjenengan kirang tata kirang titi duduga prayogat solobok tebih tina kasopana sakuduna ama salaku kolot hidup salaku anak Ari kangaranan kolotnya dedeh welas jeung asih teh teu ningali kana rupa teu ningali kana beuki dieu kalahkah beuki luhur gengsina lain beuki luhur pangartina satiap beuki luhur gengsina bakal embung menta hampura dalah mua bujeng-bujeng di kampung olah ayeuna komo geningan di kota mah karasaku hidup erawan di Cempalareja dawuh timalan hari di kota mah bujeng-bujeng menta hampura beh dieuna tingkatan silaturahim cek bahasa ayeuna mah sopan santun salam sigap semangat teh geus kurang geus luntur ayeuna mah budaya kitu teh dalah ayeuna mah bisa kasebut budaya hampura teh geus usuman dawuh timalan usumna teh kieu cu kumaha di mana Idul Fitri jelema kabehanana hempak merbayaksa memperingati atawa ilubiung dina eta kagiatan boh salat Idul Fitri jeung sajabana kata mah deui itu tas salat eta teh silih kabruk silih menta hampura boh jeung dulur boh jeung batu dawuh timalan tapi saeunggeusna dahar lontong dahar kupat mah silih ngomongkeun deui eta teh sing kecewis deui masalahna teh teu gede pira we loba ngadahar lontong model tukang saron tarawog teuing diomongkeun eta teh ku tukang goong dalah bujeng kitu salah peneleng we ayeuna mah geus moal balik ka dituna bujeng hingga kitu dina acara Agustusan wae ayeuna mah kalahkah parasea sedengkeun momentum Agustusan teh pikeun ngelingkeun urang sadayana kana perjuangan sepuh kapungkur perjuangan para pahlawan anu mati di medan jurit ngabela bangsa jeung nagara menang hese capek susah payah pait ketir lara jeung balang sakera wirang sedengkeun kari-kari geus merdeka generasi ngorana kalahkah parasea anu kadenge mah geningan masalahna teh pirakasiku kabadu karnaval teh bari marabok geningan ayeuna mah sareunggah zaman kiwari ieu teh mangrupakeun hiji bukti yen alam geus kolot dunya geus tereh runtag
prayoga urang sadayana nyiapkeun diri tatan-tatan pikeun nying hareupan balitungan cu. Waulan pula balik deui masalah hampura eyang ama ngaharepkeun ka hidup dawuh timalan sugan jeung sugan hidup mentah hampura teh lain ka ama hungkul dawuh timalan tapi ka satiap jelema syakur panggih di jalan syakur panggih dina sajroning pagawean ama ngaharepkeun maneh leuwih ti heula mentah hampura eta alus kasebutna diestokeun sok geura tanjeurkeun deui budaya hampura komo apan urang mah budaya api DP handap asor aya paribasa someah kan jadi sema atuh sabalikna ama oge rek mentah hampura kanu jadi anak sok sanajan ama salaku kolot sok sanajan ama salaku bapa tapi geningan ari salah jeung kasalahan mah teu nempo ngora atawa kolotna sok aya wae hilapna sok aya wae pokokna hampura ama cu sami-sami dihampura dihapunten karena hari geus silih bebaskeun mah saling ubarkeun mah hatur nuhun kaping tigana hapunten sadaya-daya putra panjenengan nembe wangsul di kotanya eta di puseur dayeuh Cempalareja kumaha kaayaan di kota ayeuna bejana di kota mah loba korsel cenah aya mall di kota mah cenah di kampung mah bujeng-bujeng mall aya ge pasar tonggeng we nararongeng geuningan ayeuna teh nuju aya saemara saemara dawuh timalan saha nu disaemarakeun anu disaemarakeun teh aya sanes agan Putri Drupadi oge agan Putri Srikani saemara kumaha ieu teh saemara perang godogan antara raja jeung jago saemara syukur geus aya hasilna anu meunang acan nguningakeun teu acan ayeuna teh tos lebet kana 7 dinten geus saminggu parantos samingon ama oge da kitu lurak lirik dina surat kabar boh Bandung Pos boh PR boh Sino rebeng mah dina TikTok FYP video keur garelut saemara galungan teh geuningan loba ayeuna mah di media sosial geuningan salira teh gaul sok sanajan ama geus kolot tapi ari kahayang mah jeung jiwa teh asa ngora wae cu kumaha we Bapak Barin kitu teh mah geus kolot oge ari sumanget mah tanaga ngora kene ngagedur kene timalan hapunten sadaya-daya mang bulan-bulan tetepang mang tahun-tahun tetepung kaula teh nyaba ka kota pikeun ngabdikeun diri ka nagri Serbaraga ka nagara Cempalareja ama salaku kolot ngarasa reueus
ngarasa bagja nempo hidup geus kapake ku para petinggi atawa pejabat di nu aya di Cempalareja. Sasat hidup teh geus kapercaya ku lapisan masyarakat pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Ama ngarti teu saeutik waktu, teu saeutik tanaga jeung pikiran anu kapake. Leres pangandika da pasti atuh. Bujeng-bujeng ngokolakeun nagara adalah ayeuna mah ngokolakeun masyarakat sa RT oge geus lieur ayeuna mah. Komo harita lebah bantuan sosial mah ayeuna pejabat anu pangdeukeut-deukeutna jeung masyarakat teh RT jeung RW. Di dieu mah geuningan RT jeung RW teh kalahkah jadi paneumbleuhan, kalahkah katempuhan buntut maung. Nah, waulan marukana apanan loba bantuan sosial anu teu nepi kanu hakna, loba bantuan sosial anu ditimun, loba bantuan sosial merupakan duit anu dipotong. Ti dituna 600.000 majarkeun uang denger dipotong jadi 300.000. Eta teh geus jadi budaya kiwari mah. Tah ama ngaharepkeun hidup mah ulah kitu. Hidup mah kaluaran pesantren, kaluaran paguron luhur bisa kasebut sarjana kade kudu bisa pientengeun picontoeun batur di mana sareng tak sapari pola kade kudu nincak dina kamanusiaan. Ari kamanusiaan eta teu ngarugikeun batur malah nyieun manfaat anu gede kasakurna boh anu wawuh boh anu teu wawuh. Dawuh ti malan ni estokeun kade. Tah meungpeung hidup teh geus kapercaya ku nu luhur, geus jeneng jadi pejabat di Cempalareja ama ngaharepkeun aya hiji aspirasi anu bijilna ti masyarakat leutik. Aspirasi kumaha? Aspirasi yen omat gaji taekeun. Maksudna gaji naon? Gaji RT, gaji RW taekeun. Perhatikeun RT jeung RW beh dieuna linmas penjaga keamanan desa, aparatur desa gajina taekeun. Sabab naon? Sabab eta teh mangrupakeun pejabat anu deukeut jeung rahayat. Malahan mah geuningan RT jeung RW teh kalahkah dibaeudan ku masyarakat teh. Oh jadi paneumleuhan majarkeun teh meunang bantuan sosial teh eta deui. Nu meunang bantuan sosial teh kadulur-dulurna we wungkul. Ku hidup sangkan data masyarakat anu teu mampu teh kudu bener-bener objektif. Ulah ningali pedah dulur, ulah ningali pedah baraya, tingali kaayaanana, tingali situasi kondisina. Jeung deui omat kade dina mangsana sababaraha bulan ka tukang loba keneh masyarakat anu teu kabagean. Kecemburuan sosial di mana-mana kade niti.
diestokeun ku kaula. Pang-pang nama sinena yaga tah omat perhatikeun. Seniman perhatikeun. Beja mah anu kadenge ku ama sinen ngajual gelung. Lipen di jarwalan. Tukang ngoong ngajual panakolna. Tukang kenang ngajual kenangna. Ari dalang meueuh jual da sidik wayang ka saha ngajualna meureunnan. Ama ngaharepkeun teh kitu bagus. Diestokeun ku kaula. Hapunten anu kasuhun kaula bade tumaros ka ama. Nanya naon? Dongkapna putra panjenengan ka dieu di jalan asa teu katingali manusia hiji-hiji acan. Asa teu kareret jalmi-jalmi biasana mah anu ka pasar boka pabrik biasana mah balawiri beh dieuna budak leutik anu ngaduh kaleci anu mengbal teh biasana katingali ayeuna mah teu aya saurang-urang acan naha aya naon ieu teh ama ieu teh aya naon saleresna. Waulanun Sabenerna mah kieu bageur. Desa Eka Cakra mangsa kiwari keur dijajah. Maksudna dijajah kumaha? Benang Karaman. Awalna aya hiji buta denawa jangkung badag Simardada panon bolotot kuntu rangeteng persis tukang jenglong gitu. Waulanun persis catrik kenca tuh. Maksudna eta denawa teh datang ka dieu mimiti nama ngarusak kana tatanen warga masyarakat Eka Cakra. Patani pada nangis padagang pada sangsara sabab ngarusak. Aduh ngagalak sak sawah masawah teu kaala. Diawut-awut kebon tiwu, kebon wortel itu tatangkalan bangsaning tangkal sampe, tangkal rambutan, tangkal duren kabehanana, anu buahan diruksak ku eta buta. Beh dieuna lumpat kana sato. Anu oge hayam teh mukut dua. Beah dua nana. kudenawa Sanes eta mah dibakakak we ku ama. Entok ayat 20 na nu ama leungit. Sigana mah dihakan ku eta buta anu nyesa ngan ukur buluna hungkul. Domba mah domba, sapi mah sapi, anu ujug-ujug ngaleungit dina mangsana peuting. Beh dieuna rencana warga masyarakat ngayakeun ngaronna ngurilingan desa sato aya tatanen kajaga tapi manusiana beak. waduh
Syekh kumaha beak dihakangan karikulang sabaraha urang kurang leuwih dina mangsa harita aya 3 urang dalah mah eta teh tukang rebab jeung tukang kendang katambah deui tukang saron tukang rebab mah panonna cekrok Tolol itu. ari ayeuna kumaha nya kitu teh beuki dieu beuki ngagalaksak eta buta dalah mah loba pisan manusia teu kolot teu ngora beh dieuna budak leutik anu diculik jeung dihakan ku eta buta seueur anu jadi korban patulaya tah ieu numawi di kampung Eka Cakra ma wangkit kiwari sepi ning jempling kahiji warga masyarakat naloba ngungsi kadua nak sarieun cicing di imah ngerem di imah katilu perkara nya eta beak dihakan ku buta nah ieu teh teu aya tindakan naon ti warga masyarakat rek nyieun tindakan naon atuh teu aya nu wanieun lin mas dising hareupeun kalakah ngagibring satpam kalakah pingsan cobi atuh mundut pitulung ka pamarentah Cempalaria dah hese bageus Sesah. hese ayeuna mah hubungan antara masyarakat jeung pamimpin teh patukang tonggong ayeuna mah Setepi. pamimpin ayeuna mah kitu we lebah nyalonkeun deuketna teh deukeut jeung masyarakat ngajak seuri nu gelo diajak ngobrol dibere duit Gelo disipat tuh. dawuh ti malat hari geus jeneng mah hari geus jadi mah geuningan nomor WA oge geus diganti kalakah diblokir atuh sadaya-daya ieu teh bade ngayakeun tindakan naon aya hiji tindakan anu dilaksanakeun ku ama nya eta badan tenjeng eta buta Tobi kumaha tah? oh badan ten badami jeung eta buta sangkan laukna beunang caina herang nya singkat carita geus aya bom anu satadina manusia anu dipentak teh 10 urang dina sapoena ayeuna mah geus ngurangan aya 2 urang anu dipentak tapi kudu dibarengan ku sangu hadati sambal sapariu waduh teu lepas lalap beuteui Betul. Daun sapu. bonteng jeung sajabana bumbuahan oge ulah jauh unggal dinten ngiriman unggal poe ngiriman ka ditu 2 urang geus aya 2 minggu na ayeuna teh aduh nah atuh amat teh sanes wawartos ka kaula ye hidup mah pan keur gawe di ditu teh ulah ngaganggu keur mancen tugas cenah ceuk meja totoronannya dawuh timalan ama kitu ayeuna teh aduh tah ayeuna
poe ieu ayeuna geus aya nu ngirim ka ditu 2 urang sangu jeung sambal geus disiapkeun. Oh gitu. Heeh. Saha giliran anu kagilir ayeuna? Tobi Jelema anu dikirim ayeuna ka ditu jadi hakaneun si kalabaka teh. Nah, make jeung nangis. Anu kagiriran ayeuna teh ama pisan. Aduh. Ama. Saya nama gentos we ku putra panjenengan teu bisa bangun. Teu bisa. Sok sanajan hidup teh anak ama bujeng batur dalah dulur oge teu bisa ngagantian nyieun asuran oge ama ieu teh bagus. Eueuh jalan deui ieu teh. Sadaya-daya kumaha Kanjeng Rama. Bagus. Ampura ama rek nyacapkeun rasa kasono nyacapkeun rasa kanyaah anu pamustrungan ka hidup. Ieu geus pamustrungan geus waktu anu paneuli mangsa anu paneuli Ama kasep kitu jadi tukang. Marukana bangir nama jiga kuring tate. Ada dugul nama jiga aing sapi. Si jadi eta du pengker teh saha bulan ieu teh Erawan ngaranna anak kaula. haturan naya gengong tadi teh sumuhun. Muhun haturan keuleuh tepang. Nuhun bulan. Keheula asara reuwas teu sacara biasana semah ngabaran heula daftar heula jeung sajabana tapi ieu mah bisa kasebut dadakan ieu teh datang tak diundang teh nah hapunten anu kasuhun hapunten pisan bulan. Abdi teh kumawan tundongkap ka dieu tanpa iberti anggalna. Henteu wawartos teu ngaweah heula teh da kitu atuh da abdi teh gaduh HP ulan sumuhun. Lainna aya aka teh HP. Ti heula teh aya. Ngan sapra corona digadekeun ku aing teh. Heueuh, kuotana mah boga, kuota aya 5 giga deui aing teh. Heueuh, kuotana mah aya keneh. Kata mah di jero teh foto ka Bogor euy. Heueuh. Sakitu teu boga ka Bogor. Si eta mah heueuh. Oh da dina HP-na teh fotona teh foto domba we unggul domba bikangna. Da teu normal si naya genggong mah. Kade euy kade sing hati-hati nyebutkeun ngaran ulah pok yen urang teh anu teh pan urang teh keur nyamar ayeuna teh dewek naya genggong maneh kantong bolong si gareng teh naon teu kabagean si gareng mah nya heueuh aing mah udin jeblag we wios heueuh sumuhun hulan hapunten anu kasuhun teu nanaon nuju nyantai kulan nuju nyantuy di dieu kabeneran keur eueuh semah nulian keur nyalse gaula teh sumuhun nuhun atuh ari kitu mah keheula ieu teh asa kurareuwas aya naon kieu kulan abdi teh sareng pun lanceuk pun abdi ieu teh
tiasa kasebat abdi teh bara main abdi teh nuju milariki payah sumuhun nuju jajalu kurang sumuhun sakantenan abdi teh bari usaha ka ditu ka dieu ari pun lanceuk mah ieu dagang cangcut kitu ari abdi mah cangcimen dagang teh naon dari mana cangcimen teh kacang kuaci permen ari pun adi ieu muka konter sumuhun ngical ban urut naon urut kaduru bayu henteu sigareget eta marukana naon teu payu naha pan urut kaduru teh leungit teh eueuh barangna teh si moal balik geudik ade ulah kacaletot teu poho aing teh jijing beng jempe naon mana kayaknya ngomong aing jempe teh gitu sumuhun kitu kulan abdi teh kalana keuleuneu ka ieu kampung sumuhun ti ujung pisan abdi teh ujung aya ningan selamat datang di kampung Eka Cakra sumuhun eta teh gapura teh seratanana kitu abdi teh lebat we ka dieu nah ada 3 pura keneh dugi ka dieu ditungtung ieu padepokan teh memang ieu merenahna padepokan teh ditungtung kampung ari ieu teh padepokan naon ieu teh ngaranna padepokan ahli cakra wah ahli unggul berarti nya aya ahli mijat teh di dieu kan sumuhun manawi aya pijat gitu pijat naon pijat plus mun aya mah aing sapragawe jeung bahutar jadi kieu ulah gaul jeung eta Kang Paur sini ditanyipatan abdi teh ti mimiti 3 pura dugi ka ieu ujung kampung teu manggih pisan jalmi kulan bujang-bujang jinisna ku sendalna oge teu aya ieu teh simpe pisan malihan mah abdi kakatroka sabaraha bumi teh teu dibuka-buka mungka nama ieu we hungkul dibuka teh sumuhun ari dapur ngarebul kitu da ieu bulan jadi datangna salira tiluan ka dieu teh abdi teh kieu we bade to the point naon abdi teh lapar bulan tos teu kieu tilu dinten tilu wengi abdi teh naon teh teu meundak sangu meundakan teh batagor kupacahu meundakan tapi teh kita meundakan we da kumaha da kudu dibayar mun abdi teh teu gaduh artos kitu sumuhun abdi minta batagor teh kana di baledog ku garepuh sumuhun malian pun adi mah ieu di baledogna teh ku centong bulan sumuhun uge monyong kitu teh ulah kitu ieu pun lanceuk teh sanes ku garepuh wae di baledogna teh tapi ku gelas ulah sareng ku piring matak dempak page kitu teh goblok sia ulah kitu ulah saling menjatuhkan ulah diri mah ulah dah kitu abdi teh manawi sareng manawi maha pandita bahinden maha pandita nuju masak nuju nyangu kitu da kata wisna mah ngebul di dapur teh manawi da sabenerna kaula teh ayeuna keur memang keur tataharina teh masak geus nyiapkeun aya sang sapadati sambal sapariu lah nah bade hajat nah bade kumaha ieu teh sigana mah ieu teh arek ieu Agustusan meureunang heueuh meureunang kitu teh mah teuing tah atuh abdi tiasa panginten nyungkeun masa kedik jang sabaraha urangeun
yang tiluan seleres nama abdi teh salapan kurang bulan ning lobaan sumuhun seueuran ari sawareh deui di mana sawareh deui mah aya di luar ngantosan nuju ngariuhan kitu sumuhun nuju reureuh tina capek da malum kitu dengan ngurilingan kampungnya bakal unggal desa anu dipalar teh panginten kahiji eta ilmu panginten da apan dina keterangan oge setiap lengkah setiap rengkakna jelema setiap ngicupkeun panon eta teh teu oleh meunang ilmu kacida kaduhungna eta jelema rugina eta jelema lamun eta ilmu teu mangpaat jang dirina oge kabatur ningan pinter eta aka marukana saprak gaul jeung pabari ning jadi kieu heueuh kabawakeun sumuhun kitu kulan manawi aya kanggo salapan urangeun ari anu dua mah ieu rada rawog kitu tiasa kasebat kitu sumuhun itu rencang abdi di ditu teh langkung ti 2 porsi malihan mah pami aya parasmanan dinu hajat teh seep we sareng kelerna kitu sumuhun saha di maneh juragan eta Brahmana Bilawa heeh bener sumuhun eta mah kulan rada ageung eta mah sarirana teh maneh nyebutkeun dua jadi saha bapak si bapak si babe bener euy hadapan si bapak mah matak buheuh ke bancenung kitu teh pan teu boleh ngahuap salengkah teh aparan opat huap teh geus ulah ngagoreng bapak sorangan itu jadi geus ya kitu ulan memanawian abdi kabeneran kula keur masak keur nyiapkeun dahareun rupa-rupa kadaharan bumbuahan sangu lalap samel di bakakak aya bakakak beres sumuhun ari eta asin ieu asin sepat aya ieu pandita teh muka warteg eta kumaha ieu teh lengkap-lengkap teuing sumuhun kita da percaya salira numawi kitu teh numawi sasayogian kitu teh panginten parantos dihaja eta teh katawis biasa masa depan pan pandita mah bakal aya tamu ieu sesneya gengong si kantong bolong lain kitu lain kitu sanes kumaha tuh sabenerna balik deui karena pertanyaan anu tengah naha teu manggih jelema saurang-urang can bujang jenisna adalah sendalna teu katempo sumuhun ieu kampung ekat sakra teh kiwari keur diserang atawa dijajah aya karaman nyaeta buta anu ngakanan jelema rewas nepi kana irung kuring pada irung siapa yang teuing maksudna ieu teh aya buta tukang ngakanan manusia la ilaha illallah kanibal gitu sumanto bisa disebut kanibal alah tah sabenerna ieu kampung teh geus ditingker buta-buta anu dipimpin ku Detia Kalabaka. Nah ning teu katinggal aya buta. Pan nyumput tina rungkun eta. Tah maneh tiluan atawa salapan urang kabehanana jeung nu di luar ieu teh geus kakonci ceuk paribasana. Moal bisa kaluar deui ti ieu kampung. Kajabi keluar bisa keluar tapi dihakan ku eta buta
paingan aing rada muringkak teh tadi teh euy. Heueuh sing horeng aya beti. Buta kitu heueuh buta. Da eueuh panggung kamari mah eueuh buta eueuh. Aya ke naon? Aya ge utar. Kesepuhan bau utar. Allah. Tah kitu. Malahan mah ieu buta teh lain ngagalaksak ka unggal kampung deui. Tapi sadesa ieu teh geus karungkuh ku buta. Geus haranya teror di mana-mana, mata jelema di kuncian pantona teh sieun kaluar ti imah. Sieun diculik. Alah kumaha tuh abdi keluar teh sieun aya nu nyulik. Makaning abdi teh lagi lucu-lucunya. Rahna hari atuh. Heeh, lagi unyu-unyunye. Sumuhun kumaha teh ulan? Sing sabar we cicing heula di dieu. Da kabeneran ayeuna keur nyiapkeun sangu jeung sambal teh jang eta buta. Persembahan, persembahan. Daging jelema geus disiapkeun, malahan mah anu bakal jadi eusi peujit si alabaka teh kaula pisan. La ilaha illallah. Pantesan atuh katawis ku si abdi teh eta soca dugi ka 100 meureum kitu salira teh. Sami tuang putra ge itu. Tetep deuleu pamustrungan kula jeung anak teh poe ayeuna. Hapunten pisan.